Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina bilih klobasieur ngukut hayam nakarama anu cali cekap seueur ngajawab salam can sarerea anu tos ngawalan salam didoakeun ku abdi sing loba duit ditarik, sing loba beas amin, sing loba pare amin, sing loba anak amin, melakai sisi leuweung jadi nabi banjur cai bisi dieu keur malaweng ajaran sakali deui siap ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diganu ngamak aja ikhlas ridho didoakeun ibu-ibu nu ikhlas jeung ridho ngawaler salam sing gede milik jeung awet ngora. Nu masih kene can ngajawab salam salakina sing boga nu ngora. Sedacan diteraskeun jeung sewu mohon izin patali kursi masih kene aya panginten ece nu dipengker biasa kapayun supados raos interaktif kuandi didoakeun nu kapayun sing beunghar amin doa ka amin pina heula ceuk hiji sing beunghar dua sing mineng ka Mekah amin tos sabari kaliwean ka Mekah jajan sok atuh kapayun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffari mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi khalaqal jinna wal bashar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil athhar. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urus As-Quran saur Kanjeng Rasul pernah ngadawu al-qari wal mustami sawiyani fil ajri. Anu ngaos anu maca sareng anu ngupingkeun duanana ku Gusti Allah diganjar amin.
lain amin ijem dengekeun heula. Jadi masalah aja yakin teh ngupingkeun di Ganyar. Halo? Yakin ngupingkeun di Ganyar? Kusabab yakin di Ganyar maka ngajawabna kudu rada saimbang aja. Ari abdi tarik panjang ari aja sangeunahna. Anu bari nyapek tuh ditongo. Si Mumun, si Epi. Aya nu baregung si ibu ti batur mah Allah ya mah. Di komano ceuwihan deui sakieu pirageta laminato. Sok tas ieu. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin. Siap. Hari kecil saya di bapak tahan apa aja gue yang sangkep kieu geus. Siapkah balikan deui. Wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Siap. Ada saimbang gitu mah. Abdi nu di luhur ngesang, ecege nu dihandap kudu ngesang. Abdi nu di luhur capek, dihandap ge kedah. Tamaras wae ucapan abdi teh di luhur ieu teh ece dihandap. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaluhuran kolbu kajembaran mana hormatun simkuring hadratul kiram sahibul fadilah pangarasa kangajengan sesepuh di masjid naon jenenganna teh Al-Furqan. Al-Furqan anu kusim kuring dipihormat tokoh pamuka masyarakat sadayana jajaran aparatur pemerintahan baik sipil TNI maupun Polri yang berkenan hadir anu kusim kuring dipihormat wabil khusus Bapak Kepala Desa Palurah Atanapi Pakuhu hormatin simkuring sarang jajaranana anu kusim kuring teu tiasa disebat satu persatu sadayana lembaga baik BPD, LPM, Karang Taruna, MUI, DMI sareng lembaga anu sanesna anu kusim kuring dipihormat Bapak Punuh, aya Pak Punuh? Aya. Pak RW? Aya. Pak RT? Aya. Anu gajihna teu pati gede ngan picacapekeun Lara saja. Pak RT jeung Pak RW mah gaji teu pati badak ngan pi omongeunana unggal poe leres. Teu kabagean bantuan ngomong ka RT aya nu pasea parebut piheuleutan diuruskeun di imah RT aya nu ditinggalkeun nyaba ku salakina nu moncor tina janela bebeja ka RT aya nu pasea urusan hutang pihutang diuruskeun di imah hidup RT hidup piraku nu bojor jadi RT. Mudah-mudahan pengorbanan Pak RT sareng Pak RW dijantenkeun mal anu soleh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Umumna panginten wabil khusus panitia penyelenggara ieu peringatan hari besar Islam. Sakantenan dalam rangka imtihan anu parantos kirang langkung saminggon anu kapengker. Ngayakeun ieu kegiatan mudah-mudahan sanes kanten pengorbanan harta harti emutan sareng tanagi dijantenkeun harta anu manfaat maslahat dunya sinareng akhirat. Utami
sami anu dikorbankeun dina ieu acara, dina ieu pangaosan, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dijantenkeun harta anu sesuai sareng janji mantena, fahuwa yukhlifu, mudah-mudahan digentosan kuno berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Daya kata anu langkung layak dina kasempatan anu pangaosan anu mulia ieu. Sajabi urang sami negrakeun rasa syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wireh urang sadayana masih dipaparinan kesehatan, masih dipaparinan kemampuan, sekalipun kita di tengah-tengah pandemi yang sedang dirasakan oleh kita bersama, tapi Allah berkenan ka urang sadayana dina ieu wangkit, dina ieu wengi urang calik dina majelis nu kawilang dipika cinta ku Gusti Allah. Mudah-mudahan urang jadi jalma pilihan Allah dina wengi ieu, jalma anu calik dina pangaosan. Insya Allah ibu jeung bapak ahli surga na Allah. Amin. Meureun cek jelema nu pangdipika cinta naku Allah dina ieu wengi nyaeta jelema anu nuju calik dina pangaosan dengan catatan imanan wah tisaban, niatna ikhlas didasaran ku iman sareng karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang calik dina ieu makon dina ieu majelis dalam rangka lidzikri Maulidin Nabiyil Karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dijantenkeun bentuk rasa syukur urang sadayana ka Allah anu di mana Allah geus janji la in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan Allah nambih-nambih kanikmatan ka urang sadayana. Amin. Leres aja ieu teh nu dianggo calik teh nikmat Allah. Leres. Betul, abdi moal bicara tentang nikmat mobil sawah salaki imah jeung sajabana. Ieu mah rek nabi naon rek nyarioskeun nikmat Allah nu aya dina awak urang. Sok ku ece cabak ti luhur nepi ka handap, ulah aya nu kaliwat. Allah teh ece maparina nikmat nu ku urang tara diinget-inget padahal kudu disyukuri. Ece jeung akang ku Allah dibere liang. Leres cabak ku ece aya liangan sabariji Kang sabariji Kang ulang kan beda-beda kieu ieu teh ai belah ditu jalmi ai belah dieu geuning beda liangna kudu nantung meureun ece sabariji sabariji cek nu 5 nu 6 nu 3 Kang sabariji Kang halo enggak saya dari taya di Indonesia makang loba nu pasea teh kieu. Da jelema mah lamun parebut bener-benerna jadi leungit Kang. Jalmi mah lamun parebut bener-benerna jadi leungit nu aya tinggal salah. Abdi fungsi ngadenge abdi talun pasea jeung warung peuteui. Cek. Iya sieun ku hideung ieu teh meureun. Aku mah enjoy dengan kehidenganku aja. Abdi mah hideung ge ngangenin. Aduh. Cikopi. Da urang cikopi. Neng. Keur naon bodas kitu boga duit mah. Teu payu aya na majang bodas kitu boga duit mah. Dugi kana naon nama teh?
lamun parebut bener jadi salah. Urang talun pasea jeung urang warung teh urang parapatan ceuk urang talun loba eta imah nu alus teh ti baheula ge tanyakan. Ceuk urang warung teh mah demi Allah aing dijurukeun di warung teh ayeuna geus 70 tahun eta lebah dinya mah ti baheula ge pudunan. Saha nu salah? Saha nu bener kan? Lamun parebut bener na oh tinggal salah da jelema nu alus panu parebut salah. Jelema gelo nu nyalahkeun wae mah salah si itu, salah si ieu, bupati salah, panggung salah, camat salah, teu cerem teh. Lamun parebut salah, parebut bener mah jadi salah, mun parebut salah jelema mah jadi bener. Sok lebaran. Ceuk mitohana nyai hampura mate sok surakan carekan ka maneh teh mate sok ngomongkeun kumaha cak pinantuna abdi manu salah mah kan jadi bener. Ayeuna mah meh teu jadi pasea ceuk keu 5 ceuk akang genep bisi pasea datang ka imah naon sia ngajawab liang dengan 5 mini uang etang bareng-bareng siap oh saya teh bilang-bilang liang atuh ngaji teh balik teh teh pada anu teh suping naon bete cenah ngaji teh bilang liang hiji liang soca anu katuhu dua liang soca anu kenca tilu liang pangambung katuhu opat liang pangambung anu kenca lima liang baham genep liang cepil anu katuhu 7 liang cepil anu kenca nu ngajawab genep berarti pongpet tah ayo sia sabariji sabariji deh teh 7 hiji 2 3 4 5 7 kakaran dahulu nu ngajawab 7 8 liang susu anu katuhu dahulu atuh aja lamun eueuh liangan mah bijil cai sok balik di dia ngajaran ceureusuan budak kusiku bijil cai mah berarti liang 8 liang susu anu katuhu 8 liang susu anu kenca 10 liang bujal liang itu ijem ngeun ditalian ku paraji baheula jadi pompet 10 liang bujal 11 liang bujur aya deui nu kalangkung liang naon yang orok ada barudak yang meong wajib sabariki apa itu bukan nikmat nah eta sanes nikmat Allah anu misti anu wajib urang sadaya disyukuri teu saeutik jelema anu kabelang teu bisa modal saminggu dibawa ka Rancamaya dirujuk ka rumah sakit Sukarjo beak jutaan nyedot akibat teu bisa modal nah tara diungkapkeun ku aja tas ngising alhamdulillah Gusti enjing-enjing ieu masih tiasa beol tatangi abdi mah kamari jutaan Gusti hayang kaluar tai akan jangan cek hayo hantem ngaleut cai kopi susu cai herang cai teh tapi teu di bedel di rumah sakit jutaan apa itu bukan nikmat oh ieu mah kiih kalah sangunahna kena lalaki cer agama angka 8 Pani jauh ti Rasul teh jang euy Tang sorry bapak maneh saya teh ieu sadayana nikmat ti Allah Subhanahu wa taala ngahajak urang ti bumi dicanak kana ieu majelis dianggo pangaosan mudah-mudahan sebagai bentuk syukur urang sadayana ka Allah atas nikmat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha moal pernah kabilang leres aja ngamakan di anjing-anjing dugi ka ayeuna tos seap sabariji ngiceup geus beak sabaraha puluh sadayana